A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah, protes kabeh. Protes. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya. Antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae. Antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan. Moal bisa nyuguhan atau pangkat Haji Pendi mah. Jajangnya lagi hararese. Atuh pan sugih berarti Kangjeng Nabi Sulaiman umat tak bisa nyuguhan teh. Nah, lamun hayang nyaho kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim gitu. Kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe. Eta nu aya di gunung 15.000 embe. Onta 15.000 onta. Sapi 15.000 sapi. Sugan urang mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh susah. Sugih. Matak jada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon ai susah. Ndek pake nyuguhan. Assalamualaikum Haji Pendi. Waalaikumsalam. Ya kula can dahar sarua aja aing. Ndek kumaha nyuguhanana. Tapi lamun ka Haji Salim, waalaikumsalam. Ya kula can dahar. Dahar di dapur sih sadaekna sia. Jeung piring-piring ngabawa ku sia. Kan ngeunaheun. Datang ka Haji. Hei kalau tolol budak. Datang ke Haji Jari. Waalaikumsalam. Kula can dahar ya. Dahar ayo sadaekna sia. Berkap bila perlu. Balik bungkus ku sia. Kan ngeunaheun. Coba Haji Pendi. Waalaikumsalam can dahar. Atuh sarua. Nah, ikir cerita Kangjeng Nabi Ibrahim teh sugih. Begitu diangkat jadi khalili, cak Gusti Allah, anta khalili ya Ibrahim. Protes, setan protes. Boro-boro setan, malaikat protes. Malaikat kabeh protes demo. Ya Allah ya Rabb, masa si nu sugih jadi kakasih Tuhan? Teka harti ku mah. Nu sugih jadi kakasih Tuhan teka harti kajian ku kumaha ge. Biasalah mah nu susah. Anu geus teu hayangeun kana dunya. Hehe, cek Gusti Allah. Urusan hayang jeung teu hayang lain, urusan boga jeung teu boga. Tapi ta'alluqna dunya, ta'alluqna hate kana dunya. Ai maneh kumaha malaikat? Teu biasana we waliullah anu sok di guha bae, waliullah anu sok di gunung bae, waliullah anu sok di imah teu boga naon. Ih, maneh meningali nangan sabelah mata. Nu seja nu sugih. Loba nu aing diangkat jadi khalil, jadi kekasih. Ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan. Aya nu leuwih hebat tibatan eta. Sebab kula neule cek malaikat di gunung 15.000 embe, 15.000 onta, 15.000 sapi. Jibril cek Gusti Allah, nun Gusti. Cek kakhalilan Ibrahim cek kumaha. Mangga Gusti. Datang Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia. Pas Kangjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban, ilu Maraban. Maraban zahirna doang hatena mah Allah 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 Allah. Haji Pendi mah pandagang teh ya zahiran wa batinan. Kangjeng Nabi Ibrahim atuh teu pernah dihitung ka manu hitungannya batur. Ente pernah nikah hayang batur sama Kangjeng Nabi Ibrahim aya eueuh kumaha Gusti Allah teu jawab Kangjeng Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anjeun di mana ya? Abdi hamba Gusti. Di mana? Hamba Gusti we. Naon ka dieu? Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Lain deui mah ieu. Lain deui aya naon ieu? Kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000. Kula hayang seperti luna bae. Cokot. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim cokot. Cokot berarti mana hayang 5.000? Bawa kabeh 5.000. Aya teh tukang ngangonna. Hadam, 5.000 embe. Geura bikeun tah ka jelema ieu. Malaikat Jibril pohara we. Wah kadi ditongton ku malaikat, kadi ditongton ku malaikat. Masya Allah, malaikat gagas gitu. Ya Allah, orang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi, menta 5 bae kudu mayar bae.
kudu mayar bae can orang gratis. Cicing enak deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Asana kula lamun 5.000 mah ieu encan cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hayang sabaraha deui? Hayang 5.000 deui bae. Hadap 5.000 deui bikeun ka nyana. Cak kadang atuh Tuhan ulah tukar. Ulah mau. Sia mati tah ku aing ulah mau bikeun. Cak hadam ambo. Masya Allah. Can balik keneh bae. Masih kurang. Aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Asana kurang keneh ieu kula. Sabaraha deui? Mun 5.000 deui beakeun kabeh. Hadam, beakeun kabeh. Na ieu 15.000 cak batur. Na ieu mah geus bikeun ka nyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh. Geus Kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 gecak batur, kemudian teh tukang ngangona hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangona sok bikeun ka ditu kabeh. Tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat. Aing bedek dikuwahakeun. Aing pada arti lok jual embung. Aduh dikuwahi dijurukeun ku Kanjeng. Nyana ditongton ku malaikat. Cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh. Satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embejak naon. Oke cek malaikat Jibril aing neuk mau embe ka mana. Aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun. Mentak lain lalagaan eta wiridan teh. Mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun. Dibaca ku urang masyaallah karim loba anu geus kataekan. Naik mobil ya. Lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Dibaca terus bisa jadi cepet. Ieu mah kula mah kamari bae tah mudik ye jeung Pak Haji Salim ye. Kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu. Tuh, saya teh mah bohong sia mah. Sok aja turuti tolong. Ya nage hareranan barang datang ka Garut nasa sih. Ka Garut cuma 2 jam, aneh. Nah, itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka Abah almarhum. Jadian bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati subuhun kudus. Masyaallah set dipikir-pikir dreureun bae di rest area kebal jasa di rest area. Jah Haji Maminah yang ngabasoh heula. Nya mah rohna lemah jasa. Sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ka Garut. Tapi sakitu lilana saja maluwi kok masih cepat baik. Nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Nyana langsung ngarupa malaikat kaget Kanjeng Nabi. Mana anta? Anjeun sebenarnya saha? Jibril. Masya Allah. Maksudna kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ka anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kakholilan. Allah ngutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah. Cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula. Makhluk mah sanajan malaikat deuk percaya deuk henteu nu penting mah kula mah jeung Allah tuh. Kitulah jelema luhur. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur, kapan manusia teh aya 3 tahap, aya hayawani, aya rohbani, aya robbani. Ketika manusia berpangkat hayawani cara urang, ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae. 2 kudu loba jelema bae.
katilu lamun teh amah teh hayang kalem teh cumpon beuh eta bedet berjamaah we Haji Pendi maka masjid hei dak aya berjamaah ayo aing imamna beuh iyalah eta ibadah nu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos kieu mah. Nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nyana mah loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin. Wah istimewa ieu mah ruhbani. Nomor katilu mah rabbani. Rabbani mah malaikat di neraka neangannya teu kapanggih. Malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih. Terus we malaikat neangan saha maneh? Ieu pulan anu rabbani teu kapanggih jeung di nerakakeun teh hese. Usul malaikat zabaniyah ka malaikat Ridwan. Ridwan, aya henteu pulan. Pugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih. Ku aing teh diasupkeun ka sorga di tangan ku aing di mahsyar teu kapanggih. Ahli neraka malaikat neangan nyana teu kapanggih, ahli sorga hasil sorga malaikat Ridwan neangan nyana teu kapanggih. Di mana teh si jelema? Usulnya lah ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu catatanana geus aya di dieu tah jelema mah. Tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh, di mana ayana? Hehe, cak Gusti Allah panjana mah pangkat teh Rabbani. Atuh kumaha aing bae sia. Urusan ada tuh main bae. Ha, etan matak ayo di Jakarta toko Rabbani, cangcut malulu. Teu beres ka Jakarta. Nah iyalah saha nu pangkat Rabbani? Kutub Rabbani wal Arifus Samadani. Para aulia Allah, Syekh Abu Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Salam Al-Masyish, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang. Para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal Arifus Samadani Rabbani. Heseun malaikat di neraka neangannyana, heseun malaikat di sorga neangannyana, kapanggih bebejak ka Gusti Allah, cak Gusti Allah jana mah teu hayangeun neraka, teu embungeun neraka, teu hayangeun sorga, hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya. Masya Allah. Nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana? Apakah di hayawani, apakah di rohbani, apakah di robbani, apa di rohbani? Deres kene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge. Susuit salat. Eta mah nandek salat susuitan tolol. Hayang kanyawan ku tatangga pablon. Nah, deres kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka engke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atupan aya parantina jang urusan roh. Urusan awak mah gering dokter, ngurusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah? Atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang bego kudu salah. Naon sih? Ieu rohku ora gering ieu. Geus sarua cek nya. Heuh nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Kitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng ka jen kukumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa nu nyahoeun. Nu mantap teh sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh ge sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek, cukup ku prokol, cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah. Engke geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter kitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nanah geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hiledan
nukuari dipoles kurang boh awewe memuak ke timimiti putih koneng hidung wah parah jasa isuk pageto beak pokoknya maka jen kukumah menjadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh mantak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling geh urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringgak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat sakitu Gusti Allah teh geus urang kuarimat tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat susahna pake ka akhirat sehatna pake ka akhirat geuringna pake ka akhirat ilmu pake ka akhirat derajat pake ka akhirat pikiran pake ka akhirat wawasan pake ka akhirat wallahu a'lam bissawab.